Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara leuweung larangan. Ayeuna bagian anu ka-22 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Abah Supriyatna ti Palihan Sumedang. Kangge Bah Supriyatna ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jawara leuweung larangan bagean anu ka-22 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Nah kunaon ari akang pena asa teh tadi mah teu kunaon geuning ari ayeuna make jeung hese nangtung sagala yap atuh ka dieu muntang Ceuk Nyi Inten bari nyodorkeun dampaleungeunna ka hareupeun jang sumpena anu masih keneh nagog hareupeun haum. Nah atuh ari sugan teh disodoran leungeun ku Nyi Inten teh sumpena rek muntang kana leungeun Nyi Inten. Tapi ari gap deh dua leungeun jang sumpena kalah muntang kana cangkeng Nyi Inten. Atuh puguh we Nyi Inten ka cidaruasna anu pacampur jeung sieun. Tapi sabenerna mah Nyi Inten oge aya atohna cangkengna dicepengan. Sabab dina hate Nyi Inten teh aya hate kadua leutik ka jang sumpena. Nya ari kituna mah pantes deui. Da puguh jang sumpena mah boga pamulu anu kasep pakulitan najan teu bodas teuing oge tapi angger alus awakna bang-bang boga awak sampayan babasana jauh pisan jeung ulis carwita salakina malah loba nu nyarita pajar teh ulis carwita mah asa lain babad lain tanding dina pamuluna jeung Nyi Inten anu sakitu geulisna sakitu geneyehna Nyi Inten mah pamulu ngadaun seureuh irungna kuwung-kuwungan cangkeng lengik lir papanting ari imbitna demplu ngabuyung tambaga. Nyi ieu meuni leuleus kieu aduh tur akang aduh
tur akang pernah ieu meni leuleus kieu nyi. Aduh Kang, ih, nanaonan ieu teh Kang, getek ih, Akang, ih. cek Nyi Inten. Ayeuna mah sorana oge sarua haros wes. Nyi, ke urang teraskeun deui nya Nyi. Ayeuna mah bisi kanyahoan. Terus kenaonna ieu teh Kang? Etana nerapkeun ka langitna. Nya Akang rek ka mana? Akang rek ka kaler ka ditu. Nyanyi bisi ayeuna naon? Yuk akang ka ditu nya. Jeletot pepeuteyan Nyi Inten diciwit lalaunan ku Jang Sumpena. Akang mah di Cek Nyi Inten kitu teh bari ngadilak semu ogo. Jang Sumpena harita terus keluar ti pawon ulis carwita. Kebat lumampah rek nyamperkeun kana datangna sora kohkol gendongan ti bae kalera. Eta sora kohkol teh beuki kadenge jelas. Sanggeus Jang Sumpena aya di sisieun dusun Ciseuti, breh teh katenjo. Loba jalma ngaliwud ngariung di pertelon kampung Ciseuti. Bener we, di pertelon Ciseuti geus loba jalma nu pating laliwud. Sedengkeun kohkol terus ditakol nu ditihtirkeun ku Mang Rumanta minangka gegedug keamanan di Ciseuti. Aya naon ieu teh, aya naon cenah cek sabagean warga lembur anu awor jeung rarecokna jalma nu aya di dinya. Dina kaayaan kitu gantawang aya sora anu pangtarikna. Sorana ngelehkeun sora-sora anu keur rarecok. Sing horeng eta sora teh datangna ti hareupeun gardu pisan anu tayalian Jang Uar rek ngamimitian Bintara. Heupeula heup kohkolna tong ditakol deui Mang, heup Mang. Atuh jep. Sora kohkol teh repeh. Pun kitu deui nu keur rarecok oge jadi jempling. Geus kitu pok deui Jang Uar nyarita kalawan sorana anu bedas. Dulur-dulur uing warga dusun Ciseuti khususna oge warga desa Rancadipa umumna dina wanci anu panas poe ereng-erengan ieu ngahaja ku uing dikumpulkeun di tempat ieu. Jep Jang Uar repeh heula diselang ku neureuy heula ciduh. Geus kitu pok deui ngomong perlu dikanyahokeun ku sakabeh urang Ciseuti jeung Rancadipa. Wireh lembur urang teh rek kadatangan musuh rombongan Santanu anu diluluguan ku Nini Sarnewi. Ayeuna geus mariang ninggalkeun lemah duwur rek ngajorag ka ieu lembur. Maranehna geus ngancam rek ngagempur sakabeh warga Ciseuti oge Rancadipa. Eta teh alatan Juragan Karta jeung Ambu Tarsih anu ditawan di kandang domba ku kuring. Nyapan urang oge moal wani newak jalma anu teu puguh salahna. Sedengkeun ari si Karta katut balad-baladna anu sakitu geus talengesna ka rahayat desa Rancadipa. Loba lahan jeung imah anu dijabel, loba harta banda anu dirampit, alatan warga urang telunas-lunas dina mayar hutang ka Ki Karta. Darek lunas kumaha atuh dage. Nginjem duit teh lain ukur kudu mayar pokona wungkul, tapi kudu jeung anakna. Jeung incuna ongkoh, jeung buyut baona. Tah ku kituna uing miharep ka sakabeh warga desa Rancadipa supaya sayaga ku pakarang pikeun merangan golongan Juragan Karta anu kiwari diluluguan ku lanceukna anu katelah Nini Sarnewi teh. Kuring geus sapuk jeung kokolot lembur pikeun megat rombongan Nini Sarnewi di tetelar Pangangonan anu aya di wetaneun lembur Ciseuti. Tapi kuing rek dipilih saha-saha wae anu kudu milu ka tetelar Pangangonan. Sedangkan warga nu sejena wayahna kudu ngayakeun pager bitis
ngajaga sakuring lembur Ciseuti jeung Rancadipa. Bisi aya mau ngamuk Gajah Mata. Sakitu bewara ti simkuring. Kitu biantarana Jang Uar harita. Ke Jang ke kudu iraha urang mangkat ka tetelar pangangonan teh jeung ngayakeun pagerbitis teh bitis pagerbitisna iraha sabab ceuk itungan amang mah apan lalampahan ti lemah dhuwur ka urang teh biasa nama tara kurang ti 2 poe karek nepi ka urang ceuk lebedur milu nanyakeun perkara waktuna iraha ngamimitian ngayakeun pagerbitis. Ari ceuk ulama ayeuna keneh kudu geus nyiapkeun heula pakarang. Soal miangna urang ka tetelar leuwih hade engke sore wae. Kajen teuing urang nyieun ubrug sasaungan di pangangonan. Sabab sok inggis rombongan si Santanu jeung si Sarnewi daratang leuwih tange batan anu disawang ku urang. Sok ayeuna mah ka warga Ciseuti oge ka warga Rancadipa geura baralik heula nyayagakeun pakarangna sewang-sewangan ngan kula rek amanat ka hade saurang oge ulah rek ngamimitian nyieun laku anu kasar ka rombongan si Santanu. Kula jeung kilanceuk tah ieu Kangku Argawira rek nalek heula kanini Sarnewi jeung kasih Santanu engkena. Lamun sakirana bisa dibawa badami jeung moal ngalakukeun polahna anu teu bener nya syukur. Tapi lamun sakirana moal bisa dibadamikeun jeung rek ngabarerung wae kitu pek we bisa rek ditarewak oge. Sakitu pangwadi ti kula salaku kubu Desa Rancadipa panginten. Ceuk kubu Supardi mere pangwadi kasakumna warga Desa Rancadipa anu araya di lembur Ciseuti. Akhirna kabeh warga anu ngalaliud di pertelon jalan Ciseuti teh balubar. Laju baralik ka imahna sewang-sewangan. Urang-urang Ciseuti jeung Rancadipa rek nyarokot heula bebekalan, dahareun jeung pakarang anu sakirana bisa dibawa. Dina wanci tumorek warga desa geus karumpul deui di pertelon jalan Ciseuti. Warga teh aya nu mawa kastrol jeung beasna, aya nu mawa lauk asin jeung beuleumeun. Tapi teu poho ari pakarang mah sorang-sorangna oge taya nu lemor. Estu mawa pakarang kaya ning bedog, congkrang, arit, pedang jeung kolewang. Aya oge nu mawa tumbak jeung awi anu meunang ngadadak nyeuketan. Eta warga Desa Rancadipa teh tuluy dipilihan ku Jang Uar nu dibantu ku Kuwu Argawira, ku Kuwu Supardi, Mang Oyo jeung Nyi Maswati. Sasaha wae nu baris diajak ka tetelar pangangonan jeung saha wae anu kudu ngajaga pilemburan ku jalan ngayakeun pagerbitis. Tah kitu rupina Pak Kuwu yut cukuplah 15 urang we anu rek megat rombongan si Santanu di tetelar pangangonan mah. Keun lolobana mah anu ningker di sisieun lembur urang we sadesa Rancadipaeun. Ari Pa Ulis Carwita kumaha rek keukeuh wae milu ka pangangonan ieu teh aparan cenah keur kuriak di imah teh keur meneran lalangit. Ceuk Jang Uar tumanya ka juru tulis Carwita sanggeus beres milih jalma-jalma anu kudu milu ka tetelar pangangonan. Akang mah dek milu we Jang Uar hayang nyaho jeung teu puguh ari akang kudu cicing we di imah mah. Keun we da aya Jang Sumpena anu ngagawean di imah mah kuriak tibang masangkeun langit oge. Kari sapongpok deui anu dienggon pangsarean akang. Aceuk tuluy di pangsarean aceukna jeung si bungsu. Anggeus meureun sapoe deui oge, keun lah akang mah ngilu we ka ieu ka tempat. Walon Ulis Carwita
kitu teh bari reat ngararet ka Jang Sumpena anu keur ngekeuweuk karung goni anu eusina beas juru tulis Carwita anu tadi sina dibawa ku Jang Sumpena. Har tadi nama kuring oge hayang milu ka ditu megat si Santanu jeung Nini Sarnewi ari ieu beasna kumaha tukang ulis cek Jang Sumpena bangun nu hanjelu pedah manehna teu kaajak ka tetelar pangangonan. Sok padahal pikirna mah ngarasa atoh sabab manehna ngarasa seunggah ari kudu miluan tarung ngalawanan Santanu sabalad-balad mah. Jeung deui Jang Sumpena teh ngarasa betah pisan digawe di imahna juru tulis Carwita teh. Teuing naon alesanana, make jeung ngarasa betah sagala. Nya sok we beas mah tunda tah, ke sina dipanggul ku Ki Ici. Jeung we maneh mah balik deui pena, ke isukan teruskeun hanca pagaweannya. Keun we da aya anu ngaulaan dahar mah, pan pamajikan akang aya sok pangnyangukeun. Kitu ceuk ulis Carwita. Kitu nate bari ngararet ka kulisi desa nya Ki Dirja teh. Muhun Jang Ulis, wios ku Mamang Ici we beas mah urang hijikeun sareng beas cacanakan nu sanesna. Ke urang panggul ku Mang Ici, sok kadiekeun Mang Pena. Ceuk Ki Dirja, kitu nate bari teu kaleket. Beas pamawati rombongan urek milu ka tetelar teh dihijikeun kana karung anu ti Jang Sumpena. Geus sagalana sayaga jeung tarapti mah rombongan anu 15 urang teh beral Mariam rek ngajugjug ka tetelar pangangonan anu maksudna rek nungguan rombongan Santanu anu rek ngajorag ka desa Rancadipa khususna ka lembur Ciseuti. Dina wanci sareureuk kolot harita teh kabeneran mangsa usum katiga samalah mah ninggang di tengah-tengahna bulan 8 pisan. Sanajan bulan can pati caang tapi ari bentang-bentang mah geus pating karetip baranang masieup langit. Lalai badot jeung kalong pating gayabag ngagoeng kawas anu keur seseengan di luhureun kiara nu aya di tetelar pangangonan. Rombongan anu dikokolotan ku Mamaku Argawira oge Uyut Oyo teh geus narepi ka tetelar pangangonan. Tetelar wetaneun lembur Ciseuti teh kaasup ka wewengkon desa Rancadipa. Mun leumpang ti Ciseuti ka eta tetelar teh moal leuwih ti saparapat jam oge geus nepi. Tos we Kang di dieu ngadamal ubrug kangge sasaungan teh. Raoseun ieu dihandapkeun tangkal kiara ieu. Ceuk ku Supardi nyarita ka Mamaku Argawira. Nya atuh ari rek di dieu mah teu nanaon. Bersihan we heula kalakai jeung tangkal pangpurutana cacaran. Sok urang ngamitian gawe babarengan ngaratere. Ceuk ku Argawira. Kitu nate manehna terus singkil mesat bedog rek nyacaran tangkal-tangkal pungpurutan di eta tempat. Ki Dirja Jang Uwar Uyut Oyo jeung Ulis Carwita katut nu 11 urangna oge milu sutset pakupis digarawe mersihan jang pitempateun mondok. Teu lila oge akhirna ubrug sasaungan teh geus bisa ditempatan ku 15 urang. Mang Ruminta jeung Ki Dirja terus kaprak-kaprak jangan liweteun. Beas diisikan di solokan anu ngamalir landeuheun gawir anu teu jauh jeung sasaungan. Beres ngisikan terus mirun seuneu. Nyieun paganen bubuhan ari tihul jeung pangpung nu gararing mah berak di lalawek pangangonan mah. Padana mah urang beulem we, Rum. Tong ditumpangkeun luhur bea seliwat lah urang beulem. Sok. Kuing dia urang beulem ye. Ning di beulem sing garing ke kuring rek ngalajeruk lemona nya. Tuh rarasaan mah lebak tangkal bugurna itu tuh aya jeruk lemot teh.
Kitu ceuk Dirja bari nyokot peda beureum genep siki anu dibungkus ku daun jati tina jero karung wadah beas. Nyaho gae kumaha ki lanceuk we lawing mah. Penting mah dahar ngeunah, meh boga tanaga jeung poe isuk. Ceuk Mang Rumanta ngengklokan. Kitu nate bari numpangkeun suluh johar dina luhur seuneu anu geus mimiti teurak. Ngaduruk rokrak pangpung garing anu meunang mites-miteskeun. Mitra kaum dangu cag heula urang tinggalkeun nu araya di tetelar pangangonan. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di lembur Ciseuti tepatna di imahna Majumsi. Kadenge harita Majumsi keur nyarita. Nyai geus narepi meureun nya rombongan anu rek nakul rombongan si Santanu teh ayeuna mah. Pekainya gerada lahar. Bawaan piring jeung sanguna ka dieu nyai. Cek Majumsi nu diuk nyarande kana tihang di tepas imah panggungna. Nyi Maswati ngojengkang indit ka jero imah, laju ka dapur rek nyokotan piring. Sangu jeung angen-angen samak bruk oge sambal tarasi, coel jotang, randa mindang jeung boros daun cikur. Hayu nyai urang dahar. Wayana we sanguna jeung angeuna oge geus tariis kieu. Dabongana diajak dahar ti berang keneh oge si nyaina can hayang wae. Jadi we ma oge kabawakeun dahar geus peuting kieu. Cek Majumsi kitu nate bari miheulaan ngaduk sangu tina bobokna. Nya hampura be atuh abdi mah. Tuda tadi mah asa teu puguh ari dahar teh jeung Kang Uar teh mah. Cek Nyi Maswati sasadu kitu nate ka Majumsi. Geus kitu mah Majumsi jeung Nyi Maswati teh pating caleuhak dalahar jeung angen gomyang sambal tarasi jeung coal-coel saayana. Dina kaayaan kitu ditukangeun imahna Majumsi di jero paranje domba. Kadenge juragan Karta anu keur kutuk gendeng jeung kawas anu keur pasea jeung pamajikanana. Sidik abahna anu kitu teh ama abahna. Kitu cek Ambu Tarsi anu miti kadenge ku Nyi Maswati ti dapur. Ari nyane Ambu geus ngesek-ngesekeun deui wae ka abah teh. Ari kitu salah naon ari abah teh. Sarua juragan Karta oge atra kadenge dina nyaritana. Sok we pikir ku abahna. Dalamun abah teu pacogreg jeung incuna kiwaria mah heujang war salim. Meureun moal atuh nasib urang teh kudu ngalaman sangsara di kakaya kieu ditempatkeun di kandang domba. Padahal mah hutang kiwaria geus lunas ku tanagana oge. Tapi abahna meuni keukeuh kudu nyiksa jeung mergasa kiwaria ku cara neluh jeung ngawarejit. Ari ambuna naonan nyarita teh. Tong tarik-tarik teuing bisi kadengieun ku si Jumsi jeung itu tuh minantuna si Wati ke. Lalaunan nyarita teh deuleu. Cek juragan Karta ngahuit bari nungkup baham Ambu Tarsih ku dampaleungeunna. Ari Nyi Maswati sanajan juragan Karta nyaritana haharewosan oge. Ku dirina mah eta sora juragan Karta teh meuni jelas atrapisan kadengena. Nyi Maswati anu keur pogot dahar oge jadi leungit rasa dahareun anu dicapekna. Barang ngadenge caritan Ambu Tarsih nu nyabit-nyabit kiwaria mitoha akina anu cenah maot alatan dipergasa diwarejit ku juragan Karta. Nyel pudigdig Nyi Maswati nafsuna teu kabendung, amarahna teu kawadahan. Cung Nyi Maswati nangtung ngojengkang lempang muru katukangeun imah. Rek nyamperkeun juragan Karta jeung Ambu Tarsih di kandang dombana anu keur parere omong. Sanggeus nepi ka paranje
gantawang Nyi Maswati ngagantawang. Heh, setan Karta bener-bener lain manusia sia mah. Jadi bener sia anu geus nelasan pati kiwariatenya biadab jahat leuwih ti iblis sia teh Karta. Tarsi rasakeun ku saria sia bakal jadi Kitu cek Nyi Maswati sanggeus nepi ka hareupeun kandang domba anu dipake ngerem Juragan Karta jeung Ambu Tarsi. Nyi Maswati teu kebat nyaritana sabab mainna langsung kunyam-kunyem kawas anu keur mapatkeun jampe pamakena. Rengse mampatkeun jampe pamake pamere ti Nyi Ajar Sakti. Nyi Maswati pok nyarita deui nulikeun carita anu tadi can kebat diucapkeun. Karta, Tarsi sia bakal jadi pire sia pire. Cek Nyi Maswati bari nyarita kitu teh curugna ditujukeun ka Juragan Karta jeung ka Ambu Tarsi. Lir minyak tumraping api sacidum metu saucap nyata supata ti Nyi Maswati jadi kanyataan. Juragan Karta kitu deui Ambu Tarsi duanana ngaradak jadi parire teu bisa ngomong. Duanana ukur bisa nyarita walah wah waleuh weuh a u u teu puguh hartina. Kitu sora nu kaluar tina baham Juragan Karta anu meh bareng jeung sorana Ambu Tarsi. Nyai Nyiwati hayu dahar teh nyangalios ka mana atuh ari Nyai. Ieu tobas sangguna can beak. Bekah manten ieu sangguna hayu Nyai. Cek Majumsi gegerawan ti jero nyalukan Nyi Maswati. Ngadenge ninina ngagerawan Nyi Maswati gura-giru balik deui ka hareup. Tuluy unggah ka tepas harempoy nyang hareupan tobas sangu anu geus dikuah ku angeun gombyang. Jongjon ari dahar teh Nyai sing jongjon tong sok ninggalkeun alas pamali bisa disoro ku longlongan sok tarapugu seubeuna geteh pek-pek kainya sing seubeu tah asin cucut nama dahar we ku Nyai. Mamah geus teu neurak ngegel kulit cucut anu teuas jeung liat kitu mah. Cek Majumsi kituna teh bari nunjuk kana goreng cucut anu asin. Pek we sing jongjon mamah geus seubeuh nya kela marek nempuh heula Juragan Karta jeung Juragan Tarsi. Nakunaon eta juragan teh kekeleuweuhan kitu kos anjing edan. Cek Majumsi deui kituna teh bari turun kana golodog kebat lempang ka tukang rek nempo Juragan Karta anu keur kokolowohan di kandang domba. Sanepina ka kandang domba bener we boh Juragan Karta boh Ambu Tarsi duanana keur nyarita anu sorana a i u e teu puguh lagu. Edasna nanaonan ari juragan awas anu arebel wae nyarita di kitu-kitu marabok di domba kitu juragan teh. Cek Majumsi Nyai Nyiwati ari ieu Juragan Karta kunaon ieu teh Nyai. Cek Majumsi deui ngagorowok sorana dibedaskeun sangkan kadengeun ku Nyi Maswati anu keur dahar di tepas imah. Antepkeun we mak geus saredeng meureunan mak abdi mak entos daharna oge mak. Walau Nyi Maswati sarua sorana oge dibedaskeun. Nya ari geus mak ampihkeun dieu we kejona Nyai. Keun tong waka gegero isukan dieu we. Aih Nyai ari ieu kunaon lantera kandang geuning pareup ngahaja Nyai. Cek Majumsi nanyakeun lampu lantera kandang anu pareup. Kituna teh bari lempang balik deui rek ka tepas hareup. Minyakna meureun mah beak. Campur nu ieu ge minyak tanahna nang nyicikeun tina damar campego. Walau Nyi Maswati bari ngelek bobokos sangu urut dahar rek diteundeun kana meja nu aya di dapur.
Dina kayaan keur kitu ari jebul teh Mang Sutar bareng jeung Bisari datang. Maranehna karek narepi ka Ciseuti. Sanggeus lumampah laleumpang ninggalkeun lembur nenggeng rek nepungan anak minantuna katut nini besana nya eta Majumsi. Sampurasun cek Mang Sutar uluk salam. Sanggeus nepi kaburuan imahna Majumsih anu pinuh ku tumpukan pare nang ngageugesan. Nyi Maswati anu keur nenden bobok wadah sangu di dapur mending ngarenjang. Tapi bareng keur kitu no atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.